Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Vida Salma Azahra 12 IPA 5. Di video ieu abdi bade ngadabel bala-bala. Nyiapkeun bahan-bahan anu diperyogikan. Mimiti aya tipung, uyah, masako, ladaku, kol, wortel, bawang hejo, sareng gelas cai. Potong engkol, wortel, dan bawang hejo kana potongan leutik dan strip ipis. Tambahkeun cai kana tipung sareng aduk dugi dicampur. Tambahkeun masako, lada sacukupna sareng 2 ciwit uyah. Teras aduk dugi dicampur. Tambahkeun kol, wortel, sareng bawang hejo sami kana campuran tipung sareng gaul rata. Panaskeun minyak dugi kaleres-leres panasnya. Ngempelkeun adonan bala-bala kana minyak. Digoreng dugi asak. Angkat bala-bala dan saatkeun. Bala-bala siap disajikeun.